Alhamdulillah urang muji syukur kanu maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala kumargi para wargi sadaya urang dipaparin kanikmatan nikmat yuswa dugi kadanget ieu para wargi mang pirang-pirang kanikmatan parantos dilungsurkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala ka diri urang sadaya urang wajib syukuran nikmat Mang Jaya oge tiasa mancen tugas atuh para wargi nikmat tiasa sami-sami ngabandungan hanca dongeng Mang Jaya anu nuju digarap carios nyambung judulna keris titisan iblis upami dina ieu dongeng aya hal-hal memang model kieu ieu mah danamina ge dongeng para mitra ulah janten emutan tuluy puting aya kasieun buah-buah cenah eta jurig hulu cenah si centring keling datang moal anu datang para wargi nu penting mah urang mah tetep ngadeketkeun diri kanu maha kawasa tetep insyaallah para mitra dina sagarupi ge salamet lantaran anamina jin anawi setan deui para wargi sadaya janten mangrupa jin jeung manusia tah ieu setan mangrupa jin jeung manusia teh paling hese buah setan mangrupa manusia anu datang urang keur ulang-ulang tuluy datang ka ditu aya teh cenah atuh jeung ulang kieu mah cenah mending eta meuli minum cenah kitu nu matak mabok dar atuh meuli minum tah eta setan mangrupa manusia nu ngadatangan teh kitu para mitra di antawisna mangga tuh urang teraskeun hanca dongeng judulna nyaeta Keris Titisan Iblis karangan Koswara dina bagian ka-16 para wargi kaum dangu mangga urang teraskeun deui atuh dongengna nyaeta kamari Nyi Inah teh ditulungan ku Nini Esihnya ditarekahan sangkan leupas tina gangguan Nyi Mas centring keling kitu moyo ge para wargi da memang hiji hal teh ge kudu aya nu eleh tiasa nu ngelehkeun kitu teu aya nu pangunggulna di dunya mah teu aya nu pangunggulna sok sanaos setan dipaparin hiji ka ieu kakuatan pikeun ngaganggu manusia tapi si horeng manusia anu caket kanu maha kawasa deket ke agama mah para wargi moal bisa diganggu ku setan insyaallah setan ge nyingkir atuh jurig nyingkir setan nyingkah teh cek paribasana ku jalmi anu memang leket kana ibadah mah ibadah kanu maha kawasa atuh cenah para wargi sadaya anu kasebut hablu minallah nya kitu deui cenah kapapada urang anu manusia anu hirup di alam dunya hablu minanas duanana pada digawekeun dina ngoning atuh hirup di alam dunya bakal pikeun di akhirat jeung keur di dunya sarua dilaksanakeun hirup dina kaayaan siger tengah hartosna mah dudunya nya kudu atuh urang bakal pi akhirat teu pi balikeun ka akhirat nya kudu duanana dipidamel insyaallah jalmi kieu mah para mitra ku setan ge moal bisa ngadeukeutan moal didekeutan ku setan ge kumargi karaosna gatuh cenah moal betaheun pokona setan di jalmi model kitu tadi mah mudah-mudahan urang kasebat jalmi anu nembe disebatkeun anu miuga damel padamelan anu sigar tengah pikeun dudunya jeung di akhirat mangga para wargi sadaya urang teraskeun hanca dongengna Nyi Inah ditungtun ku Nini Esih terus dibawa ke tengah imah gek dariu bari ngareureukeun kaayaan tutas manggihan kareuwasna lumayan malah sor Nyi Inah dibere nginum leguk nginum meni seger karasana kaayaan hati Nyi Inah eungkeut-eungkeut maju ka tenang kaayaan jempe sakedapan boh Nini Esih boh Nyi Inah teu ngaromong naon-naon nu aya duanana ngahep-hep ngatur napas ngan sajeroning kitu Nini Esih ngarasa heran ku eueuhna si Odet jeung Udi gancang tumanya ka incuna kamana si Odet jeung Udi teh Nyai geuning sakitu Nyai meunang musibah bet eueuh nyampeurkeun teu nulungan-nulungannya bener jelema teh ta duka tu Nini teu terang da basa abdi kaluar ti kamar ge Mang Odet sareng Kang Udi mah teu aya teras diteang ka dapur mendak anu pikasieunun sigana mah areueuh meureun eueuh ti basa Nyai sarekeneh ge si Odet jeung si Udi teh nah tu mah kitu aya Nini heran abdi mah poe nu ngaganggu kumaranehna teh meureun kamaranehna anu ngaganggu buat si Odet jeung si Udi diganggu ku Nyi Mas centring keling terus kalabur sanggeus jauh Nyi Mas centring keling balik deui ka dieu terus ngaganggu ka diri Nyai muga-muga we ulah datang ka dieu kalayan muga-muga deui si Odet jeung Udi teh aya dina kaayaan salamet bisa gancang datang deui ka dieu jempe Nini Esih nyarita kana pantok kadenge anu keketrok atranakeun
Nyi Inah jeung Nini Esih ngagebeg nepi ka Nyi Inah mah rek nyarita deui ka Ninina eureun. Nu aya mah meuni murungkut bari panon manco kapalawapan tetepas. Ras inget pan basa ti heula manehna kaluar ti kamar tuluy kadinya. Tadi Panto make aya nu muka teu pugu-pugu. Ayeuna aya nu kaketrok di luar. Saha nu nyaho Nyi Mas centring keling teu datang deui tuluy meureunan kaketrok kana Panto. Ih Nini, kenapa Panto nu kaketrok Nini sieun abdi mah? Nyi Inah bibiri gidigan bari naleukeum kana tak-tak si Nini. Beungeut kontan jadi apias. Mun ti beurang bakal leuwih atra jeung tetela katempona. Tapi Nini Esih mah tenangna keur teu galideur teu ngarasa sieun naon-naon. Tenang Nyai, ulah galideur. Ulah loba pikiranna keun aya naon mah. Aya Nini ieu, Nyai mah sing tenang we. Nu kaketrok kana Panto kadenge deui sora ngadedengean teh. Leuwih tarik batan tadi ngoyagkeun jajantung Nyi Inah karasana meuni asa ngageder. Nini Esih gancang tumanya pok meuni tarik naker. Saha nu di luar, jurig atawa manusia? Iyo kami, lain jurig tapi manusia, gancang buka pandona yuk. Tetela nu kadenge sora di luar teh Aki Tabri, akina pribadi Nyi Inah. Tapi Nyi Inah jeung Nini Esih masih kene cangcaya, masih kene setengah hate sok sieun lain jalma biasa. Saha nu nyaho nu di luar sanya nama jurig nu nyiliwuri setan nu mindarupa. Komo Nyi Inah nepi ka ngahod-hod kawas nu mirisan. Nini, geura buka ye, kami tiris di luar teh. Buru-buru buka pantona, buru-buru buka pantona. Beuki jelas kadenge sora Aki Tabri. Menisiga nu hayang yakin supaya kadenge ku Nini Esih jeung Nyi Inah. Buru-buru pantona dibuka tiris ye Inah, inju Aki karunya jeung Aki. Pantona geura buka atuh ye kumaha ditutupkeun wae nya ieu teh. Dituluykeun kana keketrok kana Panto sababaraha kali. Najan tetela sora Aki Tabri tetep Nini Esih hayang leuwih yakin. Bongan bieu aya kajadian nu teu diharepkeun, bongan si Odet jeung si Udi nepi ka areuweuna nu matak pok Nini Esih nanyakeun. Mun nya si Aki salaki kami maca sahadat kadinya. Teu naon dengekeun ku sia Nini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atuh para wargi sadaya. Kadenge si Atki maca dua kalimah syahadat turut merenah pisan nepi ka rengsena. Syukur ayeuna mah jawabananya Nini. Jeung saha ki ka dieu? Minta lecehnya keur Nini teh ayeuna kami ka dieu jeung Jang Darta. Lantaran basa tadi ninggalkeun ieu imah ge jeung Jang Darta. Nuhun sareng abdi Nini, cek Jang Darta mata greug-greug kana hate Nini Esih jeung kana hate Nyi Inah. Jang Darta? Nuhun Nini abdi Darta. Yakina keur sora Jang Darta mata greug-greug kana hate Nini Esih jeung Nyi Inah. Nini Esih ayeuna mah teu ham-ham deui setengah hate teu setengah hate. Nya kitu Nyi Inah nu matak tanpa dititaha ku Nini Esih. Nyi Inah ngaleos buru ka palembah Panto berai Panto dibuka. Breh Aki Tabri jeung Jang Darta keur ngajaran tenang tung di luarin lawang Panto. Mangga kalebet ki? Mangga kalebet Kang Darta? Ganaki. Geus aya di jero maguk gek Aki Tabri jeung Jang Darta dariuk ngariung di patengahan. Nyi Inah hideung nyadiakeun cai sok dituna jeung wadahna hareupeun Aki Tabri jeung Jang Darta. Cai-cai atuh Kang, mangga Nyai mangga. Ngaleut Aki? Geug. Aki Tabri jeung Jang Darta harita patinggal guk nginum banguni mateunaker. Hampura Nini teh teu gagancangan mukakeun Panto ye. Sakali dihampuranya Nini Esih minta dihampura ka salakina. Teu naon-naon kan eta we, naon sababna atuh. Pangna nepi ka lila teh. Buat siga nu teu karunya ku ka kami nu katirisan di luar komo Jang Darta mah. Tadi teh najan mimitina kesangan ge meuni lila di luar nama. Teu itu burung ieu ngahod-hod. Ceuk Aki Tabri. Anaha antas aya naon cenah di dieu. Aki Tabri netep ka Nini Esih. Puguh kieu teh tadi teh Aki. Parabat harita kene Nini Esih nyaritakeun sakur kajadian waktu tadi. Ti mimiti Nyi Inah kaluar ti kamarna tug nepi mangsa ayeuna. Datang Aki Tabri jeung Jang Darta kabeh didongengkeun sajentre-jentrena. Tak kitu kajadian tadi teh Aki. Nu matak bieu Nini teu gagancangan muka Panto sieun. Aya jerig nyeliwuri sieun aya setan mindarupa. Nyi Esih mungkas caritaanana.
tetela Nyai Nyimas centring keling terus ngakalakeun ka diri Nyai muga-muga salilana urang aya dina panang tayungan mantena ari si Odet jeung Jang Udi aya ka ditu atawa eueuh iya aya malah dadatangna teh tadi rurusuhanna keur cenah mameunang kaluas ngalaman kajadian macam pikasieun ngalaman kaluas menang pikasieun naon cenah eta penasaran sedaya pedah maranehna ini ti dieu bari teu bebeja heula kawas nu poho kana tanggung jawab kieu geura dongeng namanya ngarah nini teu nyalahkeun ka si Odet jeung ka Jang Udi ragapkeun ku nininya kita beri harita keneh nyaritakeun sakur kajadian nu kaalaman jeung tumiba ka dirina si Odet jeung Jang Udi panganuduaan kabur ninggalkeun imah ngajujug ka imah Mang Suhadma di Gawiru dicaritakeun sagemlengna luyu jeung caritaan si Odet katut Jang Udi waktu tadi tak kitu dongeng nama ini pokna teh kita beri mungkas kateranganana abong bangsa siluman kaditu nyeun kaonaran kadieu nyeun kaributan tetela kabeh kalakuan si centring keling siluman kadeudeuh si Sukmawati be perlu gagancangan dibereskeun atuh mun kitu masa kurang-kurangna dinangeureun sinangeureunkeun kaayaan kaonaranana atawa diributan ka pihak urang khususna jeung oge kanu liana jeung kanu umum eta kumaha kaayaan Jang Suhadma nah nya parantos ngantunkeun akina nu macak oge Ki Suhadma parantos mulih ka jati mulang ka asal keun ku maot nama ieu mah nu jadi pasualan TKB ge saukur makhluk nu aya nyawaan mah bakal maot nganu ngajadikeun kapanasaran urang tayalian cara maotna cukang lantaran maotna sarua panjeung nu tumiba ka Nyi Tarmi ka Jang Adar Nyi Titi ngan eta we aya-aya we sesekelan aya-aya we nu matak bingung dan ini soal naon kitu soal Nyi Titi kumaha kitu kumaha kayan teh ieu teh pokona namanya kitu teh we lah nah ki ge bieu teh Nyi Oco kasueur kasaningan nya duka saha nu nyurupnya linungna mah ngan benyai ngasih sagedengeun ti menta dipangmaleskeun ka nyeri ka si Sukmawati ngabejaan ngeunaan layon Nyi Titi cenah mah nu dikuremkeun saminggu kaliwate layon lain layonnya eta sakadar layon ciptaan layon nu asal tina barang biasa nu diciptakeun ku si Sukmawati sina sarua jeung ka aya Nyi Titi kutan be aya kituna kalakuan si Sukmawati tatunya nyar-nyar pi kabingungan batur namah-namah pi kamalangeun kami duh yaki kabeh kajahatan nu lumangsung di wewengkon urang nubeut meulit ka manehna kabeh manehna nu jadi cukang lantaranana manehna nu nyieun pucuk ti girang Nyi Esih kekerot bangun anu ngambuk ka ambak ari Nyi Titi nu asli nah di mana cenah ayeuna teh jeung kumaha cenah nasibna nu matak teu dibejakeun da teu nyaho cenah keun isina diteangan ku Jang Darta ngan aya atohna mun Nyi Titi masih keneh hirup urang pan bisa ngorek katerangan nu yakin Nyi Titi keterangan kayan Sukmawati perlu dikali guranana Nyi Titi atuh akina pikeun ngayakinkeun kaayaan pikeun ngabuktikeun nanya lainna nu dikubur teh Nyi Titi isukan mah isuk-isuk urang ludang we kuburan teh di ludang teh parameter dibuka ieu tadi gali deui sabada nguremkeun layon Jang Suhadma urang ngali kuburan Nyi Titi Jang Darta isukan urang mulai sara layon Jang Suhadma nya nepi ka beresna terus urang ludang deui ta kuburan Nyi Titi nepi ka tah beurangna di mana geus rengse di lembur bayana hidup miang heula ka padumukan si Sukmawati di Pasir Samoja tanyakeun soal Nyi Titi nu sanyana jeung insapkeun manehna susuganan bisa nya kitu keris titisan iblis nu aya di manehna kudu dipenta mun teu beunang dipenta rambut teh teu naon kajadian keur ngajaga supaya ulah aya kajadian cara nu geus-geus kitu kaputusan ti Aki mah yang kumaha kaharti eta wande kartos ki sumanga abdi moal bade baha ku abdi jadi estokeun pisan balon Jang Darta dari Yanaker ngan kade sing hati-hati anak king ulah sologotonya ulah gagaba bising cilaka keun meureun dibarengan ku si Odet jeung Jang Udi jadi mun aya naon-naon mah aya batur pikeun pakukumaha sajabati eta omat najan aya di mana oge urang salawasna ulah nepi ka poho kanu ngayugakeun urang nyaeta ulah lali ka zat anu maha kawasa anak king insyaallah nini hatur nuhun katampi ku abdi sadaya piwejang ti sariran ini tema Jang Darta bari hatena mah reueus ku kaayaan papatah ti ninina Nini Esih mangsa harita
ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, Nyi Inah nu tadi jempe pok harita milu nyarita. Kang Darta, Aya naon Nyai? Jang Darta ngareret ka Nyi Inah. bade dibantuna tapi moal pami abdi ngiring. Hayong males ka nyeri kasih dukun iblis Sukmawati nu sakitu kejem jeung teu leungeusna. Ya bade eta hoyong nulungan ka Nyi Wiwi, Euis, Eti, Nani, Nunung sareng nu sanesna oge nu masih kene araya di ditu Kang. Kitu pamaksadan abdi pangna hoyong ngiring ka Akang teh. Keun soal kayan beungeut abdi nu kieu keneh kitu acan cager ayeuna teu naon-naon. Susuganan kapayun mah tiasa sehat mung eta we abdi mah. Sok sieun rerencangan abdi anu masih kena aya di ditu ngalaman nasib nu teu diharepkeun. Kitu maksud abdi pangna hoyong ngiring ka Akang teh. Nyi Inah nerangkeun permaksudanana yen manehna hayang milu ka Jang Darta miangka padumukan Nen Sukmawati. Ieu ari Akang mah atoh we nu aya Nyai. Aya pikeun batur ngobrol, aya pikeun batur pakukumaha. Aingnya kedah nyunkeun bidi heula ka aki serangkan ini upami ku aranjeunna di bidian. Mangga nanging upami henteu mah Nyai ulah maksa, cek Jang Darta. Aki Tabri jeung Nini Esih silih reret sakedapan geus kitu pok Aki Tabri nyarita. Nyai, ulah wakah yang lunta ka mana-mana anyaki. Ulah wakah yang milu ayeuna lantaran lalampahan miangka pamatuhan si Sukmawati, lain lalampahan enteng-enteng. Lain pagawean meme sasarap jeung matak bahaya we ka hidup. Utamana mah ngingetkeun ku kaburna hidup ka ditu ti ditu teh. Kana nyata ngalantarankeun si Sukmawati amakeun ka diri Nyai. Kajaba mun lalampahan Jang Darta poe isuk teu ngadatangkeun hasil. Dina harti ngalaman kagagalan prekrek nilu oge. Tapi Nyai kudu sadia heula narima ilmu panemu wiridan ti Aki pikeun pibekeleun hidup. Tah kitu anak inceuk Aki mah. Jadi wayahna ulah wakah hayang milu ayeuna. Nini geteu ngidinan meuseuh si Nyai ayeuna miang bari dina kaya Nyai kosong bolostrong can boga jampe raheut-raheut acan mah naki. Keun isukan sina Jang Darta heula dibarengan ku si Odet jeung Udi kajaba lamun kahareupna teu hasil tarek miang oge nini ngidinan. Ini Esih henteu mikeun lamun Nyi Inah ini ayeuna marengan Jang Darta ka Pasir Samoja. Nyi Inah teu ngomong naon-naon tiba ngeluk tungkul bangun anu kuciwa hate. Memang ngarasa kuciwa ku ayeuna manehna dicare ku akina jeung ku ninina. Mangkaning dina hatena meninggal kedureuseun amarah. Hayang mulangkeun ka nyeri jeung katugenah ka pihakna Nen Sukmawati. Nu yakin geus nelasan nu jadi indung ku jalan ngagunakeun keris titisan iblis. Tapi de moal bisa maksa manehna ngingetkeun kabeh omongan akina jeung ninina teh memang bener. Tapi itu geuning saur Aki sareng Nini teh Nyai mugi nuwutkeun ku Nyai pokna Jang Darta leuleuy. Kumaha bade tumoten pimoal Nyai? Yang bade tema Nyi Inah lalaunan dina ngoni ngajawabna. Tah syukur lamun Nyai geus ngarti kana permaksudan Aki jeung Nini. Kalayan ti mimiti peuting isuk Nyai mending pindah kapada suka. Ngariung di ditu jeung Aki jeung Nini. Lain ku kitu nya Nini ame ieu mah riung ngumpulung di ditu. Ame mun aya naon-naon babari teu marojeng ya babakunya mah. Aki Tabri ngarewet ka Nini Esih atuh gancang Nini Esih ungeuk bari pokna. Nya atuh da di dieu ge Nyai eueuh batur pan bapa hidup geuning kabur duka ka mana jeung duka kumaha nasibna siga nu eueuh tanggung jawabna pisan ka anak pamajikan teh nya. Ku kituna mending di ditu we dipada suka ngarah tumanina bisa ririungan babarengan. Nya kitu tahlilan ge urang di ditu we mimiti peuting isukan mah. Kitu keun sawaktu-waktu ka dieu mah rek dilongokan ku Nini jeung ku Aki. Nini Esih dariana keur ngomongna dibarengan kurasanya nu taya papadana kanu jadi incu. ngiringan Nini Aki abdi bade tumut kana kasauran Aki sareng Nini. Tah syukur. Sugema ka Ninina oge. Paroma Nini Esih pinuh ku kabungah meuni marahmai. Ayeuna mah anggur geura sarare lantaran geus janari maju ka subuh geuning. Ngan geura reureuh heula Nyai Jang Darta.
Urang cukup ke nepi kayu ngobrol tehnya. Nyai atuh ini di kamar hareup ke Jang Darta mah di kamar tengah, Ari Aki mah rek di dieu we di tengah imah. Nyi Inah ditungtun ku Nini Esi. Harita diajak ka kamar sare teu kaluar deui ngagolerna luhuranjang. Ngareneng jeung Nini Esi nganyakituna jansa nyana panon geus peurih. Kaayaan geus janari tapi Nyi Inah teu bisa gagancangan peureum panonna. Manehna nyileuk we hatena api pikiran inget deui ka sakur kajadian tadi. Nu kaalaman ku dirina hadena Nini Esi can sare terus nyileuk matura Nyi Inah nu keur ngumbar lamunan. Para mitra anu mulya, Ari Jang Darta najan sababaraha kali ku Akita beri di Sinasare di kamar tengah nu geus disadiakeun tetep mung. Majarkeun teh teu tunduh moal rek ka kamar, tapi rek di tengah imah bae marengan Akita beri ngobrol. Atuh antukna duaan ngarobrol meakeun sesapeuting sajabati ngobrol soal permaksudan jeung rarancang nu baris dilampahkeun ku Jang Darta. Oge saeutik demi saeutik Akita beri nurunkeun pangaweruh ka Jang Darta. Atuh Jang Darta menipogot ngabandunganana hatena ngarasa bungah ku aya dina dipikanya jeung diperhatikeun ku saurang sepuh linuhung pantar Akita beri nu kiwari aya hareupeunana. Kacaturkeun mangsa isuk-isuk estu matak nineung hawa seger cahaya panon poe sumirat nyinarkeun cahaya nu matak seger. Dipapag ku recetna sora manuk nu patemalan jeung pada baturna hawa pagunungan estu matak seger kana awak. Dipadumukan Den Sukmawati di luhur pasir Samoja. Harita teh para mitra sadaya pangeusina harita keur geus sarudang. Ngantacan kalaluar ti kamarna sewang-sewangan jeung da biasana tara kalaluar salawasna sok dikunci ku Ki Burak. Kajaba lamun marandi atawa lamun aya kaperluan sejen. Untung Ki Burak teh boga panyakit limpeuran manehna sakapeung sok poho ngunci panto kamar pasien. Nu matak lain sakali dua kali. Di antarana pasien na Sukmawati silih anyangan ti kamar hiji ka pangeusi kamar nulian. Nyatang tuwe sara-sara roncepan dasieun kapanggih ku Ki Burak jeung ku Sukmawati. Mangsa isuk-isuk harita Sukmawati jeung Ki Burak tas balayar di samudra kabagjaan memang geus sarudang keur diuk pahareup-hareup. Katara itu ieu ge keur aya dina kabungah nu mandiri. Sok sanajan sanyana gegebegan oge keur hate Ki Burak ngampang kitu boga rasa yen manehna geus milampah hiji pagawean anu toja iya jeung kahayangna. Tapi dipikir deui da matak cilaka apa lamun manehna teu nurut. Bisa-bisa raga paturai jeung nyawa jadi mangsa kaistitisan iblis bogana Den Sukmawati. Den Sukmawati nu katilna hurung mancur ngagelindeng sorana. Burak kuringan hunkeun kana kahadean anjeunnya. Ayeuna mah kuring jadi seger deui. Tanaga jadi jag-jag deui kekuatan kumpul deui. Nu matak najan kumaha kuring moal ngidinan pikeun maneh boga pamajikan Burak. Pangna kitu kuring butuh ku anjeun. Butuh dina mangsa kuring teu narima asih ti lalaki sejen. Ngan ayeuna kuring saja papatah ka anjeun. Yen anjeun kudu leuwih hati-hati jeung kudu leuwih iatna ngajaga pasien anu keur diubar di dieu nya. Panto-panto kamar pasien salawasna kudu dikunci ulah lelewode. Kajadian kaburna si Titi jeung si Inah kudu jadi bahan pamikiran maneh anu mateng. Kudu dijadikeun ti eunteungeun baris kahareupna ulah aya kajadian saperti kitu. Maneh ulah talobeh buraknya, ulah gagabah dina kalakuan jeung tindakan. Kaharti? Hartosun. Kumaos we ti payun abdi teh rada talobeh nanging ka payun mah nyarupina moal aya kajantenan nu aku kabur lah nanging sajabiti abdi ngaraos curiga teh kaya ti jeung kanunu. Abdi ge ngaraos curiga we ka Nyi Wiwi dan pokona mah adalah kongsi nyarita kumaha cenah sumuhun eta we sumuhun kitu abdi mah janten sumuhun kitu ngomong anu bener atuh lain kitu sagala lupa sok ada sing jelas moal kadengeun ku manehna ieu sok naon pangna maneh ngarasa curiga ka si Wiwi. Sukmawati netep antemna keur ka Ki Burak. Margi eta nensun, margi eta sun, Ki Burak nyarita asa-asa. Sing bener ngomongna. Maos abdi teh gaduh dosa wireh. Kamar-kamar Nyi Bibi sareng kamar nani ku abdi mun hilap teu dikunci, hah? Gagabah sia maneh mah kalakuan teh nya. Paingan loba nu kalabur da eta atuh maneh nu limpeuran. Maos lepat teh sun nanging dijamin ka payuna mah mulai dikajantaran saporos kitu neh. Sawaki Burak ngadeg-deg lantaran disentak ku Den Sukmawati.
pantas lamun Den Sukmawati amakkeun sababku kaburna mojang-mojang nu aya di manehna ngandung harti permaksudan manehna nu mandiri hayang tamah gagah hayang tamah sakti bisa moal kahontal ngingetkeun yen sanyana kabeh pasien awewe nu aya di manehna lain rek diubaran-ubaran teuing tapi nu teteh lama rek disebakeun kasiluman pamuhitan manehna ka Mbah Cakrasena. Ari maksudna nyeba-nyebakeun eta ka pamuhitan teh ngarah dirina awet mora jeung tambah gagah sakti mandraguna kitu apaan permaksudan age. Kade sia budak ulah limpeuran mun maneh poho ngonci pantau kamar pasien mangka maneh bakal dipodaran ku aing. Sadaya-daya ning terus kumaha kayang si Bibi jeung si Nani nu harita pantona ku maneh teu dikunci na maranehna kaluar ti eta kamar tawan teu jeung naon nu ngalantaran ke maneh ngarasa curiga ka si Bibi. Den Sukmawati merekpek nanya harita teh meninga gororang lir kacang ningang kajang dumanya kaki burak marengan hatena nu ngarasa keheul. Ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso. Sumun si Bibi teh keluar ti kamar teh terasa lebat ke kamar si Nani nen kok diketinggal ti kaangangan terus ditinggalikeun barang si Bibi geus asup ka kamar si Nani teh abdi ngatayap nyampeurkeun terus ngintip luareun panto kamar Nani ngatuh nen ngobrol di jero alah si Bibi jeung Nani kasebut siga nu gelo teh siga nu kaganggu ingetan teh apaan pangna ubar di dieu teh alatan kaganggu ingetan geuning dina waktos manehna ngobrol mah ih biasa we siga nu cager nen. Iraha sanyana kejadian teh budak? Ungi kamari su. Nah, atuh kakara bebeja ayeuna. Desin selir bendu. Gagabah sia maneh. Jeung deui teu sangka kami dibobodo ku si Bibi jeung si Nani. Boro kami teh nyangka manehna jalma gelo. Kami kasebut geus luhur ilmu. Bisa kena ditipu ku nu sejen. Budak sanggeus maraneh tepung paduluan jero kamar si Nani ngobrol naon cenah maranehna? Kieu su maraneh teh ngobrolkeun jeung sanyana mah pangna araya di dieu teh. Lain nerang gelo tapi sakadarek ngalungti kaya nen cenah coba ti eta oge hoyong ngabebaskeun pasien liana ka asup titi sareng Nyi Ina hanya ka cenah kabur-kabur marehna nyebutkeun Nyi Ina teh hareupeun abdi teh nya mani nyebut sareng ieu payuneun mah ada api-api kaganggu ingetan ngarah teu curiga kitu ka eta teh kurang ajar maneh nu kitu teh mah atuh limpeuran punten abdi nyuwun nen hapunten pisan jun Ki burak geus pok diminta dihampura basa manehna disebut limpeuran ku Den Sukmawati. Selanjutna kumaha tindakan abdi nen? Maneh kudu api-api canyaho kana kaayaan ieu pamaksudan mamaksnehan ayeuna nya jabati eta. Ti serat ayeuna ka hareup geus kamar si Bibi jeung si Nani ulah dikunci. Ulah dikunci nen? Benar. Ugi maksada ngarah manehna bisa bebas papanggih. Heug sina ngobrol, engke mun keur ngobrol intip ku maneh. Atawa bijaan kami ngarah kami bisa ngintip di luareun eta tempateuna atuh lamun teh mamaburkeun aya keris titisan iblis nu bakal ngudagna kurang ajar geus eta mah geura ketinggalkeun kami hayang niiskeun pikir jeung pasien-pasien sina marani heula sina bebersih ayeuna ti miti ayeuna teu perlu ditalingakeun ku maneh keun sina bebas aing hayang nyaho kumaha reaksina maranehna saminggu deui baris ngayakeun acara seba mikeun salah saurang mojang ngarah aing tambah di kagagahan kasaktian cing geura keluar budak tinggalkeun kami lantaran kami hayang niiskeun pikir hayang nenangkeun heula teh ujug sumangan den tilabana dipikir deui ki budak keluar ti jero kamar Den Sukmawati tuluy harita keneh ngalaksanakeun sakur parentah tinu jadi dudunganana waktuna sep